Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng sadaya rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos maparing kesehatan serta kasempetan ka urang sadaya sehingga urang tiasa kumpul di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap sholawat sareng salam mugia kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sahabatna, dugikeun ka urang sadaya salaku umatna. Satajana simkuring bade ngaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos ngasihan kasempetan ka simkuring. Dina kasempetan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara nginaan kacanduan teknologi di kalangan nonoman. Di zaman kiwari teknologi tos kaasup kana bagian kahirupan sapopoe. Nanging lamun dipakena teu dikontrol bisa nyebabkeun kacanduan teknologi anu mangaruhan kana kasehatan, sosial, jeung pendidikan. Hadirin anu dipika hormat, supaya urang teu kacanduan teknologi, urang tiasa nganggo prinsip sadar. Saring informasi, atur waktos, dahulukeun kewajiban, aktif dina kagiatan nyata, rajin silaturahmi. Anu pertama, saring informasi. Saring informasi maksudna urang kedah bisa milih jeung nyaring informasi anu aya dina internet. Ulah gampang percaya kana sagala hal jeung utamakeun manfaatna. Nu kadua, atur waktos. Pamakean HP kedah aya waktosna. Urang kudu bisa ngatur iraha, jadwal diajar, istirahat, jeung hiburan. Sangkan teu kaleuwihan nganggo teknologi. Nu katilu aya dahulukeun kewajiban. Urang salaku pelajar, kewajiban utama urang nyaeta diajar. Kukituna ulah nepi ka media sosial jeung game ngahambat tugas arurang. Nu kaopat, aktif dina kagiatan nyata. Maksudna urang ulangan saukur aktif di dunia digital, tapi urang kudu aktif di dunia nyata, sapertos olahraga, kegiatan sekolah, jeung kegiatan sosial di masyarakat. Terakhir, rajin silaturahmi. Urang kudu ngajaga hubungan anu hade jeung rerencangan, keluarga, jeung lingkungan. Komunikasi langsung leuwih hade tibatan komunikasi lewat layar. Hadirin anu dipika hormat, rupina sakitu anu kapisanggem, hapunten bilih aya basa anu kirang marenah. Pondok nyogoh panjang nyugak, neda tawakufna tina samudaya kalepatan. Urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mugia urang tiasa jadi jalma anu guna pikeun bangsa jeung agama sarta bisa ngamanfaatkeun teknologi pikeun kepentingan anu positif. Amin amin ya robbal alamin. Wabihil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.